Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim membawa luhurna agama dirina kasusah Khalilullah setelah dibelem ku Raja Namrud. Korbankan. Masya Allah karim. Pengorbanan moal luhurna Kanjeng Nabi Ibrahim sehingga urang kuari maca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Terus dibaca Kanjeng Nabi Ibrahim Khalilullah. Luhurna Kanjeng Nabi Ibrahim dibelem heula ku Raja Namrud. Kadeuleuh ku seluruh umat. Sanggeus saparem henteu gegeraan dibuka. Reungit jeung laleur di luhur numpuk heula. Kadeuleuhina Kanjeng Nabi Ibrahim di mata jelema. Tapi setelah dibongkar Kanjeng Nabi Ibrahim keur kerek di jero seuneu. Perjuangan anu luar biasa. Luhurna Kanjeng Nabi Ibrahim sabada dihinakeun heula. Ya Allah, atuh kainaan mah luhur naon ge. Kanjeng Nabi Musa alaihi salam, luhur Kanjeng Nabi Musa teh. Sehingga dibere tongkat ti Kanjeng Nabi Syuaib sebagai mitohana. Aduh tungkeun eta teh ti Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam ti Allah di sorga. Tungkeun dage langsung di sorga Kanjeng Nabi Musa mah. Anu bisa ngarupa jadi orai, leutik gede kumaha kahayang Kanjeng Nabi Musa. Geus urang mah kuari make tungkat beulita di mingguan tah beulita. Geus meuli keterok. Datang ka ieu mah coba tungkat robas ya, ulah-ulah jadi orai atuh laleur bae heula. Uyak-uyak kan. Tungkat Kanjeng Nabi Musa pohara. Nah, Kanjeng Nabi Musa jadi luhur kitu diabadikeun di Al-Qur'an. Emang kumaha gitu? Masya Allah perjuanganna luar biasa. Timbulna Kanjeng Nabi Musa ngelawan Raja Fir'aun sabaraha ribu orok anu dibunuh. Pikir kota. Sok geura Kanjeng Nabi nyaritakeun luhur Kanjeng Nabi Musa, pengorbanan di negara Israel saat eta teu meunang aya orok lalaki bunuh sabaraha ratus sabaraha ribu timbul Kanjeng Nabi Musa setelah ribuan orok anu dibunuh. Luhur Kanjeng Nabi Musa. Pasti aya perjuangan. Bung Karno luhur di Indonesia. Masya Allah perjuangan anak geus teu birek deui di Indonesia. Datangkan diabadikeun luar biasa di sejarah Indonesia. Bung Karno, Hatta jeung pejuang-pejuang anu lain. Setelah naon? Loba jasa nu gugur ribuan bangsa Indonesia. Anu digencet, anu dipicis, anu dibunuh, dibom dan lain diseret. Luhurna Bung Karno setelah ribuan manusia jadi tumbal kabeh. Luhur Bung Karno. Tah kuarin agama urang dek luhur kumaha? Lantaran urang ngahep-hep. Aya berkoar urang mah. Dek dibere amplop. Saudara-saudara sekalian. Nih. Beres. Salamat. Balik deui ka dinya. Aya naon ki budali? Sorban 3 leun cek. Gorengan amplop kurang gede. Paneta mah penjahat mah nokos gitu. Tuh. Masya Allah. Maluhur agama moal. Maluhur agama. Kudu luhur soteh. Loba anu korban heula. Kanjeng Nabi urang luhur. Kumaha eta kaluhuran Kanjeng Nabi urang? Setelah di Isra di Mi'rajkeun ku Gusti Allah, bulan Rajab ayeuna. Setelah Kanjeng Nabi di Israkeun di Mi'rajkeun, balik. Cuman 2 jam jelema kabeh tercengang pemikiran sadunya dicaritakeun di dinya sakadar Mekah sadunya nyaritakeun Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng Nabi lalakona minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa naik ka Sidratil Muntaha saat eta sadunya jelema pemikiranana bras korban kabeh masa sih korban pemikiran korban akal korban wawasan Yahudi, Nasrani, sadunya korbankeun apa iya. Setelah eta kakarak luhur Kanjeng Nabi. Jadi keluhuran Nabi, keluhuran Rasul, keluhuran pejuang. Setelah sabaraha nu dikorban-korbankeun karak luhur. Nah, urang kuari deuk luhurkeun agama. Haju cara ricing di gimana luhurna? Kanyahoanana luhurna kiai. Setelah datang tokoh-tokoh ka kiai nyana teger bae hiji bae nilai kalimatillah tanpa aya embel-embel mung ka dieu hiji bae tugas aing
tugas aing agama melalui pengajian. Tak sakitu dek dibere 1 miliar embung 2 miliar embung jauh numeran ieu 3 miliar embung apaan si eta mah teu dibere ge menta tamapan bahaya dek di mana luhurna agama jang mentanya nama make proposal asal kiai geus menta make proposal geus lain dek kaluhurkeun agama tah makos kitu juri kiai teu kanyahoan luhurna agama lamun ku Gusti Allah teu didatangkeun lah tokoh-tokoh partai ti Golkar ti PDI ti datang mawa bingkisan lamun hayang we ya cak Allah kakarak sakitu naon dikorbankeun ku sia tuh cak Gusti Allah kakarak sakitu bae ge sia dikorbankeun naon kitu dikaluhurkeun agama sakedeung deui coba ge bener bae datang deui kadinya kamari mangan 100 juta kuari 50 juta nah katilu kali tetap 50 juta suara geus lain kiai kumaha sih negara di Indonesia ya tuh negara urang urus lah ku urang henteu maksudna ieu loba aturan-aturan hukum geus loba omong geus bae pokona mah urang laksanakeun bae kamari mah lain kitu ngomongna kiai kumaha sih tah korupsi tah urusan kiana urusan urang mah urusan urang bae masing-masing bae kamari mah kiai gagah amat sih ngomong-ngomong korupsi ganyang korupsi ngomong babong kiai ai kredit haram kamari mah haram kamari mah ai kuari mah halam beda bahasa deui beda eta kunaon eta teu kuat berarti eta ai kuat atuh biasa bae bere go menon detik bude ya wallahu alam lah gede mah sial teh kiai goblok kudu aya nu dikorbankeun nah ieu cek Gusti Allah hai Muhammad lamun terus baik ieu ngayakeun perdamaian deuk iraha munculna agama sarua jeung kitu cek Gusti Allah luhurkeun agama aing cek Gusti Allah luhurkeun Islam carana perang adu kekuatan di medan laga karak bara'atum minallah cek Kangjeng Nabi wahai para musyrikin 4 bulan masih tenang-tenang. Setelah 4 bulan tidak ada keamanan. Cak para musyrikin pan urang akan perdamaian tinggal perdamaian. Adu kekuatan, orang perang. Kami lillahi taala ngaluhurkeun agama Allah. Didinya mempertahankan ego ayo. Kunaon make 4 bulan teh langsung nyana supaya mikir apakah net milu ka Islam? Kan udah maksudna mah lain perangna, tunduk ke agama. Lain perang Kangjeng Nabi anu dimaksudna teh supaya nyana berbalik tina agama kafir supaya jadi iman mukmin tina kafir supaya iman lain perangna lamun nyana arasup Islam taya peperangan ketika nyana henteu daek Islam perang wa'lamu annakum ghairu mujizillah kajaokeun ku aranjeun sanyan anjeun teh moal sama sakali ngehindakeun ka Gusti Allah efa iti adabi tegasna bisa luput tina siksa Allah moal tetap bakal disiksa ancam jeung saknya Allah anu ngahindakeun ka para kafirin di dunia dihinakeun disiksa melalui perang paeh bakal nya kafir nya paeh di neraka di akhirat ka neraka di mana kau boleh Masya Allah. Nah, ya. Wa adzanun minallahi wa rasulih. Turun deui ayat wa adzanun ieu teh salah sahiji ieu teh adzanun salah sahiji pengumuman ilamun merupakan pengumuman ti Gusti Allah wa rasulih jeung ti Kangjeng Rasul ilan nas ka manusia yaumil hajjil akbar dina poean haji akbar yauman nahri tegese dina riaya nun annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh masyaallah turun ayat ieu ka Gusti Rasul titah ngumumkeun ka para manusia-manusia Idinya Kangjeng Nabi ngutus Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu
supaya ngalaksanakeun munggah haji beserta para mukminin, tapi Kangjeng Nabi teu munggah haji dina taun eta. Cuman ngutus Abu Bakar sebagai pemimpin haji, Amirul Hajj. Hendak kuari di negara urang aya Amirul Hajj teh Kangjeng Nabi waktu eta di Madinah ngutus ka Sidina Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Ali supaya mawa umat berangkat munggah haji Kangjeng Nabi. Nanti nu ditunjuk sebagai Amirul Hajj, pemimpin adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya kita nyampaikan ke orang Mekah khususnya umumna nu haladir di Mekah, sampaikan pemberitaan pengumuman langsung ti Gusti Allah jeung ti Rasulullah ke seluruh manusia Yaumal Hajjil Akbar, berangkat. Letak di dia dijelaskan wa qad ba'atsan nabiyyu, Kangjeng Nabi ngutus alian Sina Ali minas sanaya wa hiya sanatu tis'in, setahun dari ka maot, tahun 9 langsung berangkat ke Mekah. Ya laksanakeun haji panjang caritaanana langsung di Mina. Sidina Ali nu dititah nyampaikeun naik ka batu. Oh, jelema ribuan. Saat eta di saantero Kangjeng Nabi kan teu milu. Tahun berikutnya Kangjeng Nabi rek milu. Tahun terakhir Kangjeng Nabi pupus. Ayo Sidina Ali langsung nyaritakeun amanat ti Kangjeng Nabi. Ieu nyampaikan wa adzanun, ieu adalah merupakan satu pemberitahuan, pengumuman langsung ti Gusti Allah, ti Rasulullah ke seluruh manusia Yaumal Hajjil Akbar, dina poean haji akbar. Sidina Ali nyarita hiji, annallaha bari'un minal musyrikin, wahai seluruh manusia bahwa saenyana Gusti Allah bariun geus pecat lubar bebas tina perdamaian terhadap musyrikin, tidak ada perjanjian damai. Hiji. Dua, wa Rasul Allah Muhammad sarua bariun ayat. Dua, nomor katiluna amanat ti Kangjeng Rasulullah langsung wa la yahja ba'dal 'am musyrikun, temenang orang-orang musyrik setelah tahun ieu ngayakeun hajian. Opat, wala yatufa bil bait uryan, ulah aya nu tawaf di Baitullah sataraja. Opat eta. Hiji, sampaikan bahwa annallaha bari'un minal musyrikin. Dua, Rasul ge bari'un minal musyrikin. Tilu, temenang munggah haji orang musyrik setelah tahun ieu. Opat, aya nu tawaf sataranjang. Saat eta kan lalaki awewe lamun tawaf di Baitullah kan sataranjang. Sataranjang itu makin naon? Susu gubal gabel ka mah. Ieu ngan eta we make ampok-ampok. Tawaf. Eta teh orang Yahudi, orang Nasrani teh kos kararitu. Nah, Kangjeng Nabi kita nyampaikan amanat ka Sayyidina Ali aslina ti Gusti Allah. Sebab tahun berikutnya Kangjeng Nabi rek ngayakeun hajian, haji wada. Dan mantak haji aya haji mah kabeh akbar bae, Yaumal Hajjil Akbar. Urang mah kuari aya julukan lamun Jumat bae wukufna haji akbar. Padahal mah haji mah akbar bae, sebab nu dimaksud akbar teh ya aya haji asgor, aya haji asgor, aya haji akbar. Aya haji asgor mah umroh. Sebab umroh mah ngan sakadar itu ihram, tawaf, sa'i, selesai cukur. Asgor, tapi ai munggah haji mah aya wukuf, aya jumroh ngaranna haji akbar. Geus lamun hajian akbar bae, umroh ngaranna haji asgor. Kos kitu teh asli nama. Tapi kuari geus jadikeun tren bahwa haji akbar mah di mana wukufna poe Jumat, sebab Kangjeng Nabi haji wada Jumat. Eta nu jadi ukuran, padahal mah lain. Geus pokona asal munggah haji akbar bae. Akbar ngan teu akur jeung wukuf Kangjeng Nabi hungkul masalah. Hiji, sampaikan Allah teh geus mutuskeun hubungan damai. Bejakeun Muhammad ulah aya damai-damai gitu. Kangjeng Nabi langsung mutuskeun hubungan jeung para musyrikin.
Wah Kangjeng Rasul ge kitu. Nomor katuluna musyrikin teu meunang aya anu tawaf, teu meunang anu hajian. Setelah tahun ieu cek Sidina Ali. Eta kan memancing permasalahan anu tadina damai musik menang hajian. Setelah tahun ieu tidak ada. Berarti kan bakal perang kajeun kuku bahagia. Katilu, kaopatna teu meunang tawaf bari sataranjang, sedangkan orang Mekah makan tawafna bari sataranjang lalaki awewe. Nah, eta kan memancing permasalahan. Nyana senang berarti kan nurut ka Kangjeng Nabi. Nyana teu senang perang berarti. Opat. Fa'in tubtum fa huwa khairul lakum. Mun marane tararobat tina kakufuran berarti iman atuh fa huwa tobat khairul lakum. Geus masalah leuwih bagus nama. Warima tobat baik milu ka Kangjeng Nabi Muhammad. Iman tobat. Dua. Wa in tawallaitum lamun maneh mararengo tidak iman teu daraek. Awas diancam. Perang berarti fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Yaokeun ku aranjeun kabeh bawa saenjana aranjeun teh moal bisa ngepeskeun suara sakali muabehan ya ka Gusti Allah. Bahkan Allah anu bakal nyiksa ka anjeun. Wa basyiril ladzina kafaru bere pangbubungah Muhammad bejakeun jelema nu kafir teh kunaon bi'azabin alim ku siksa anu pohara atuh lain pangbubungah tah ngomongna bae bungahkeun ku siksa. Eta mah jelema anu mulya be yang mulia Bapak Ketua Praksi supaya menghadap buku di sidang mah yang mulia. Di sidang yang mulia. Oh, setelah itu Bapak yang mulia putusannya harus mendem di Buyan di LP. Masa yang mulia? Yang mulia Bapak Bupati supaya maju menghadap hakim. Bapak Bupati yang mulia setelah diponis ponisannya harus mendem di LP. Makanya yang mulia kos gitu. Kutuna mah goblok sia. Tolol sia, nanti kana rakakeun masih yang mulia-muliakan ya bae. Nah, sarua Firaun ge. Firaun teh di kana rakakeun teh kapan yang mulia Bapak Raja Firaun supaya menghadap ke neraka jahanam. Paneta nyeri jasa nyeri di mulia-mulia tapi ka jahanam goblok kan. Eta mah sarua jeung lalaki. Kemudian hayang ka awewe dibalas suratna. Yang ganteng masyaallah. Yang cakep. Perasaan tidak ada bandingannya, tetapi saya tolak cintamu. Goblok. Jurnal nyebut kasep. Ada bakal ditolak mah tolol. Tah eta teh nyeri jasa eta, diganteng-ganteng tapi ditolak goblok deh coba. Nyeri eta teh. Masya Allah. Bapak Kiai Fudali yang mulia, sudahlah ceramahnya segini saja ya, bosan saya. Atuh udah pakai bapak Kiai lah geus ya, penjahat balik. Tapi masih kena yang mulia gitu kan. Bapak Kiai yang terhormat Al-Alim Al-Alama Al-Fadil Al-Syekh bau diborong kabeh. Berapa pohon Al-Jupri tawa samping udah. Tah itu orang ada dieureunkeun. Tuh tambah lain yang mulia kos gitu Bang. Kudu lagi yang mulia karena masyarakat masih seneng tambah lagi setengah jam pantas. Imam Kiai yang terhormat yang mulia mohon supaya berhenti ceramahnya. Goblok. Itu pakai eta teh nyeri ka hati. Nyeri. Wahai Firaun yang maha mulia, silahkan Anda masuk ke neraka. Goblok cek Firaun tolol. Iki sarua bejakeun make kabar berita nu bagus Muhammad ka jelema-jelema kafir. Kunaon? Bi'adzabin alim bakal disiksa kita. Siksa kudu nyeri jasa. Kumaha emang? Di dunia al-qatlu wal asru bakal dibunuh jeung diboyong. Di akhirat bakalna dibelum di neraka jahanam. Masya Allah. Nah, ikan peperangan langsung di medan laga. Urangnya urang lamun ngayakeun atraksi-atraksi karak kajahoan gedena agama. Kamari mararendem bae dihina Al-Qur'anul Karim. Saha si kiai anu teu nyeri, saha si ustad anu teu nyeri, saha si santri anu teu nyeri, saha si jelema anu beragama Islam. Ieu Qur'anna dicaci maki. Berangkat tanpa aya panitah, disangkana ku polisi, ku sebagian pemerintah
aya panita dibere duit, tidak ada. Berangkat, nah ieu terpanggil. Kunaon ku iman. Berangkat ke Jakarta emang anu dibere duit. Tadi ditanyaan barangkali kasih uang, mana aya malah berkorban. Malah berkorban panggilan iman. Jadi ulah dianggap tenang-tenang di Indonesia asal dicaci maki. Boro-boro Al-Qur'an kiaina bae dihinakeun perang. Kiaina dihinakeun perang eta mah pan lain Quran. Kiai mah kadang-kadang kan ngabohong kiai mah kadang-kadang. Tapi perang bae. Namun kiaina geus hebat atuh tetep bae. Bawa Al-Qur'an mah. Komonya Cinabi di Indonesia lamun aya nu lihat Cinabi Kanjeng Nabi Muhammad, nu panggeulana perang anu boga hutang. Berangkat. Ulah mikiran naon geus. Pokona mah urang mah kuari mah pae selesai naon hutang. Indonesia emang kumaha gitu muludan terus bae rajaban terus bae iman geus aya ketika Al-Qur'an dicaci maki berangkat ka jendeung kumaha ge nini aki-aki nu paeh teh kapan aki-aki eta mah nu teu wajar demo panggilan perang panggilanana ge geus lain panggilan demo perang dak nya perangnya henteu sebenarnya mah aju di ditu lagi nyawa boga kekebalan aja henteu penting berangkat geus ka ditu eta teh panggilan iman mah kos kitu hese ulah coba-coba di Indonesia ulah coba ge hinakeun deui Al-Qur'an bejad usianana eta teh kudu aya naon asal dihinakeun berangkat sorangan make mobil nu bensinan sorangan make calanan teu dipakean ku batur sorangan ya Allah ya Rabbi nah lamun urang ngadenge ti Tasikmalaya ti Ciamis lah lempang atuh sabenerna mah ti Pandeglang ti Serang lempang lobangan teu diberitakeun bae ja deukeut atuh komo di dieu mah di Tangerang dulu lempang ka Jakarta atuh ambalaya dan ngahiji nu deuk dagang anu deuk demo ngahiji perang nu mantap teu make bandera nya nama teu diberitakeun Tasikmalaya nu jelas panggilan iman mah hese kajian kumaha ge nah lamun geus panggilan iman bos kos ieu ku ari ngaji emang ngaji teu berkorban duit berkorban segala pokona mah aya nu balikna ge berkorban meuli baju deui eta kan karena berkorban eta aya pang aya nu mere duit eueuh aya nu nyita panggilan iman resep sugan bae cek nya aing paeh di pengajian babong wara rela jasa berarti eta rela jasa nah ieu perang di medan laga panggilan iman nu paling hese mah perang nafsu urang hayang jadi waliullah teh aya sababaraha daerah nu kudu dilewati ku urang aya 7 daerah nu kudu dilewati ku urang lamun encan melewati 7 lembah 7 jurang mal diangkat jadi wali ka jadi hukum mah 7 jurang jurang kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh nah di 7 eta lah dibentuk ku Allah jadi wali Allah kakasih Allah deuk saha bae mungkin pedagang mungkin pemerintah mungkin kiai mungkin itu santri asal melewati 7 jurang nyana berarti diangkat jadi wali 7 jurang berarti kan kudu pengorbanan jurang kahiji kiai jurang kahiji jurang harapan jeung kahayang hawa eta bae jurang kahiji bae eta geus mulai gide urang titah puasa bulan Ramadan mah fardu encan sakumaha tapi titah puasa Rajab sunah kan ieu boga pikiran kieu lah sunah ieu kan kitu kan kitu teh tuh sia seri kan emang teu karagap aing jauh tah eta kakarak jurang hawa geus nu puasa encan pugu dicek heula ku Gusti Allah sia puasa mah puasa tapi kan mata mah teu dipuasaan Gusti ayo sia mata mah encan berarti kahayangna kakarak tidak dahar minum jeung jima doang eta mah sia kuat tadi dinya tetapi mata mah kecan dia puasaan hawa tangara kahayang harapan kahayang eta jurang pertama teu meunang manggi nu baheno make tiung tapi di dieuna beulah kadeuleu biasa insyaallah sabelah susu nongtot sial teh goblok awewe mah sok anu kitu tolol
atuh cek urang masa kalian make tiung ngrapatkeun mesin teu. Emang jurik meureunnya namanya. Mending nu ngorakeun mah ieu kos urang. Eta si eta mah geus kolot. Teu kicep sakumaha maca alif lam mim gitu. Malaikat ge heran. Maca Quran sia heuai bae tapi lu eta teh heuai. Berarti kan harapan jeung hayangna gede keneh. Encan deuleu baju-baju, encan deuleu pakaian-pakaian, encan deuleu kendaraan-kendaraan. Putuskeun kahayang jeung harapan. Hiji bae Allah. Eta jurang pertama. Eta jurang pertama bae geus sakitu tah. Geus ampun. Sarwajel ampun. Ampun kajen teu jadi wali. Eta emang urang nyebutkeun wali, Syekh Maulana Hasanuddin wali, Syekh Syarif Hidayatullah wali. Kitu Raden Patah wali, Sunan Rahmat wali, Sunan Kalijaga wali, luar negeri wali. Luar biasa perjuangan anu mantak ti dieu ka Maroko, ti dieu ka Turki, ti dieu ka Uzbekistan, ti dieu ka Baghdad, ke mancanagara, Mesir, atuh waliullah nu didatanganana. Beuh, ahli Allah anu geus ngalepaskeun kahayang. Eta kakarang jurang kahiji. Jurang kahiji, urang geus teu kuat. Urang geus teu kuat jurang kahiji. Urang mantak teu kuat teh ka nyawana kumaha cenah kiai? Kieu. Ye bedi. Sebenarnya mah babari kuari majaku Allah dibere babari ja urang hayang kendaraan ja kuari mah asal aya KTP bae cenah heja babari cenah teh kapan niatna ge Allah maha uninga ieu lah mbeuh budak make tauhid sagala ieu mah ja lah ngeuridit ge jang ngaji ieu cak Allah teh mending teu ngaji sia mending teu ngaji coba kuat mana. Bohong eta jelema hayang boga motor ngaji juga ridit bohong. Lain ngaji mah ngan saminggu sakali ai eta nu genep we. Pake naon ku dia? Kahayang. Kahayang ieu urang harapan jeung kahayang hawa ngaranna. Jurang pertama. Masyaallah karim. Puasa ku puasana tapi geus ngahayal we ti barang keneh. Karak hudang doang geus bebeja ka pamajikan neng. Bonteng suri mah kan kuari karak hudang can ngising-ngising acan geus aya rencana tolol pati teh puasa teh ditapa tapi rencana sejuta rencana masyaallah ai eueuh bonteng suri mah kalapa ge masalah campuran ku roti atuh gitu meuli eta tanan kadang-kadang sirup geus nanya na jam 5 geus neng geus ai kopi mah ulah ditinggalkeun teh mah karesep. Geus 2 tah. Atuh ya. Deuk kumaha ieu puasa. Nah, ieu tah jurang kahiji bae hawa. Encan jurang kadua, jurang katilu, jurang kaopat, jurang kalima, jurang kagenep. Nu mantak jelema carang nu diangkat jadi wali. Lantaran jurangna aya 7 jurang. Jurang kahiji hawa guys dipotong letter bae ulah aya kahayang selain perintah Allah titik ulah aya kahayang timbul ti diri urang ulah aya kahayang selain Allah ulah aya harapan kahayang selain Allah geus eta urang lamun deuk buka teh mah ya Allah ya Rabb ya abdi buka sanes kahayang abdi Gusti. Tapi ieu urang dapur pamajikan ngaya-ayakeun tetep abdi insyaallah diperintah ku Gusti titah buka. Abdi rek buka sesuai jeung perintah Gusti bae supaya aya tanaga jang salat ka dituna. Seripit. Pendek. Lokot deui. Siripit tapi parah. Geus beak rujak, geus beak kopi disiripit deui bae. Ajo teh manis. Terakhir mah tuh teh putih biasa. Atuh teh mah lain niripit tuh kos gitu. Ieu keur carita, tapi urang emang urang mamakomna syariat hayu bae. Ieu mah keur carita nu mantak jelema diangkat jadi waliullah lantaran jurang pertama Hawa. Beuh galeungitkeun Hawa emang kumaha? Hiji be ka Allah. Masyaallah. Wahara. Jurang kedua jurang cinta. Ulah aya nu mahabbah.
Jurang kedua ulah aya nu dipake ka cinta selain Allah. Hiji dik ka Allah, Allah keur mantak jurang-jurang anu 7 teh fokusna ka Allah. Eta tadi jurang hawa nafsu eta emang kumaha gitu, teu berat-berat. Lamun lain urang tafakur jeung riyadhah mal bisa. Tafakur heula. Tafakur riyadhahan. Riyadhah teh ngajar nafsu. Awak geus sabaraha taun sia ngadahar daging. Jakos kitu bae kan. Sabaraha taun sia ngadahar panggang hayam. Jakos kitu bae kan. Teu bisa sia napaan daging jeung panggang hayam. Wayahna kuari. Anu kamari maneh ngeuneunahan daging, sop, opor jeung sajabana. Kuari mah kuari dikallokeun ku sia geus kolot. Sok geus sabaraha taun sia ngadahar rujak. Ayo. Geus sabaraha taun sia menikmati kopi. Geus sabaraha taun sia menikmati kadaharan-kadaharan wayahna. Tapaan ku sia riyadhah ngaran, tapaan. Dina hayangna sok saeutik-saeutik nu kamari mah kudu ngadahar nginum kopi teh sagelas geus kuari mah setengah gelas. Ke sajam setengah gelas deui. Ke sajam setengah gelas deui. Atuh tah mah saember. Sia mah tapaana sakali. Tah, lamun urang teu bisa napaan ngariadohan atuh moal jadi wali-wali, moal jadi wali. Setik moal bisa sekaligus moal jasa sekolah ge kelas 1 kelas 2 kelas 3 datang ka selesai. Atuh sarua ieu ge, nu tadi orang ngopi gelas, cuntang gede cuntang gede. Nah, kuari cuntangna ganti, nu rada leutik. Rada leutik kuari geus bisa ye, cuntangna ganti deui nu leutik sekali. Kuari geus bisa nu leutik teh. Nu leutik cara di Mekah teh tah. Nah, cangkir nu di Mekah, ngan jajarkeun 5. Lu kira harianona. Balik deui. Aya leutik wadana loba. Mal beres. Tah lamun teu dinasehatan ku urang moal bisa-bisa. Jurang pertama eta, ya Allah ya Rabb. Ulah jurang kadua heulanan mahabbah. Jurang kadua mah geus leuwih spesifik deui. Leuwih mengkerucut maksudna, sebab ulah aya nu dipake ka cinta selain Allah. Beuh pohara jasa. Ngan meureun hese lamun guru. Aya guru mah kan aya. Ieu atuh carana ieu, kieu carana. Nuturkeun cara-cara ti guru, mantap kudu mursyid. Mantap jelema norekat guruan. Geus. Wal wusul ilallah, wusul ilal bupati kajeun hukuman. Wusul ilal gubernur. Norekat ongkoh, proposal ongkoh. Atuh pantoja iya antara torekat jeung proposal. Kudu masuk hayang seuri. Kiai anu mah norekat cenah hebat, ngorakeun ge. Oh, jeung bener. Ai praktek kadenge, beuh ieu cenah ieu pesantren anu masyaallah kiai tah tanda tanganan ge. Jipana sama torekat tai pedol sero cenah. Ayo di torekat mah jalan khusus. Dulluni ada aqrabit turuq ilallah. Tuduhkeun abdi pang deket-deket jalan ka Allah. Coba ai jalan syariat mah jalan jauh, milipit jauh, kadang-kadang teu datang. Ieu mah hayang jalan anu lurus ka Gusti Allah. Cik coba engke aya guru mursyid. Nah, carana aya 7 jurang nu kudu dilewati. Jurang kahiji hawa, kahayang jeung harapan. Coba kumaneh kudu dilewati eta. Carana ditungtunkan. Urang ngadenge ngaji kieu mah boh hese amatnya. Tapi kan kiai anu jang ngopi bae. Kiai anu ja biasa dahar. Kiai anu ja biasa. Ah, berarti kan bohong. Tah, ieu teu boga guru mah kan hese. Dirobahkeun ku urang kolbuna. Tak hirup di dunia tetep bae kapanggihna jeung jelema jeung dunia. Tapi kolbuna anu dirubah-rubah. Ieu lamun eueuh guru hese. Nah, ieu merangan hawa nafsu bae ge pohara jasa tah. Lamun tadi Kangjeng Nabi ulah aya damai jeung kafir, matak naon urang ge ulah aya damai jeung kadaharan. Geus aing musuh jeung sia. Musuh aing jeung sia. Ka kopi teh moal aing. Kopi kan ngomong emang kunaon? Beuteung aing mah. Ah, sakopi teh dari ka Allah. Mun teu mah mah atuh nginum aing ge. Ye sakopi teh. Emang kopi teu ngomong. Aing musuh jeung sia daging sakumaha Kangjeng Nabi eueuh damai jeung kafir. Perang Kangjeng Nabi jeung kafir, adu kekuatan. Aing ge musuh sia jeung daging. Perang aing, hayang aing. Daging kan ngomong, "Kamari, Mang Haji." Oh, mengkonsumsi kula cak daging teh. Kok kuari urang? Darah tinggi aing. Oh, cenah ka Allah. Nomor 2 ka Allah mah.
seri dagingnya seri aya ngancam aing panyakitan. Aing hebat makan lain gitu. Tah hayang aing kasih daging. Emang kunaon? Aing dek menuju ilallah. Emang aing musuh Allah. Musuh sia. Ira aing ngamusuhan anak kasih acak daging teh. Sia di dahar ku aing peureum. Atuh teh mah urusan mata sia. Cek daging teh bubu gara-gara sia. Atuh loba teh ngadara teu bisa aing asal ngadahar sia hayang loba bae. Atuh teh mah mamang haji nu salah. Ngas indeks sia ka itu goblok. Karak diancam. Geus daging asal kapangi jeung urang merengket we bung. Ya emang haji eta sieun aing cek nya teh. Emang haji eta aing sieun cek nya. Geus aing dibantingkeun ka sungut bung aing. Tah emang teu ngomong eta daging. Urang mah teu kanyawan kan engke geus jadi ahli hakikat bakal kadenge. Bakal kadenge Kanjing Nabi nginum cak cai ulah di dahar aya racunan. Ya Allah ya Rabb. Aya awewe nyuguhan. Ieu naon ngaranna suku hareup domba ka Kanjing Nabi. Kanjing Nabi paling resep kan disikat dimakai peso. Begitu dek di dahar ngomong kan daging. Ulah di dahar Muhammad kula diracun ku Nyi Anu kan. Ngomong. Daging teh ngomong, udah urang gitu. Urang geus jadi ahli hakikat atuh ngomong. Daging teh, Fendi enak nih. Sini makan gua. Ntar gua sakit perut lu katanya. Kan. Urang mah teu nanyakeun nang ti mana, saha teh nah. Nya hoting beres mencita panteuy. Hayam urang mah main konsumsi mencita maca bismillah panteuy Islam teh lain nu mencita. Kadang-kadang kan kuari mah di pasar teh ngaran-ngaran hayam negeri mah ini teh geus paeh dipencit, kotok paeh dipencit teh bae. Emang aing teh nyaho jasa. Nu mantak teu hayang gol mah teh ngadahar kos kitu. Sebab naon? Ieu nu paeh pencit deui, jangan makan rugi lamun teu dikitukeun. Di urang ngadahar bangke. Ngadahar bangke kamari ieu kasus eta teh naon ngaran-ngaran ti Australia, mencit sapi kudu make mesin jreg. Berarti kan di luar syariat. Emang Yahudi mah kos gitu. Embung urang meuli daging kos gitu. Lamun urang hati-hati teh hayang ulah asal daging urang. Ulah asal daging jaloba keneh daging kebo urang, jumpa dipencit ku urang-urang, sapi urang. Jaga awak urang. Boro-boro dek norekat ieu mah. Asal daging bae geus. Wah, kiai ngomong-ngomong cenah segala mesin segala nanaon. Alah, yang penting mah urang mah teu nyaho, geus urang mah untung teu nyaho. Ai sia tolol henteu coba. Ulah hargaan awak kurang teh mulya nek berhadapan jeung Gusti Allah rohna boleh diacak-acak lamun aya informasi eta kan lain bohong informasi model kos kitu adapun urusan negara sabodo tapi aing mah kan make Al-Qur'an urusan negara manggap we nya ngainstruksikeun urusan nyana tapi urusan aing jeung Allah embung aing mah nah lamun geus model kos kitu bae rada deres minuman urang isi pabrikna di mana aju ieu teh naon ngaranna komponenna ieu naon ieu terus aya obat naon gitu ulah urang keur dahaga kitu es buka ces wah tat lek ngaji pendi keur nginum naon 7 huup masyaallah budak ngomongna ge salah aja ieu urang diseri-serikeun teu bisa nya nama pan 7 huup tah merekna ge 7 huup Haji, ini lain 7 apa 7 up. Alah, bahasa batur. Ngaguruan sekarang kan. 7 up bae. Orang kampung tololnya. Di Jakarta nanti tanya. Datang ke kuari 7 up bae nya. Tah ieu. Kudu ditanya heula ieu. Ieu teh produksi di mana? Di jeuna tina naon? Oh, kawak urang paingan salat henteu khusyuk-khusyuk. Coba urang rada di rialdohan setting kos karena itu. Nah, ieu karak jurang pertama. Mas sabaraha bulan, sabaraha tahun mun nunungtun cilaka. Kulantaran dihajaran ku zikir, terus disilsilahan, berarti urang teh menuju ke Allah. Aya engke urang dibere teu hayang, dibere acuh, dibere cuek. Atawa komo lamun geus kieu mah asal salah bae tah daging teu bagus didahar kurang kautahkeun geus lain deui tah mah geus dijaga ku Gusti Allah. Nah, iyalah ulah damai jeung kafir sebab kafir musuh Allah. Ulah damai jeung nafsu kahayang-kahayang lantaran kahayang nu musuhan ka urang jeung musuh Allah. Salila urang ngagugulung nafsu wal usul ilallah duanana berat. Tetapi lamun jelema dibere taufik ku Gusti Allah babari sebenarnya.
atupan batur jara di wali. Komo di zaman wali sanga mah. Di zaman wali sanga mah budaya budak. Didatangan ku Sunan Kalijaga. Tiup. Make la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tempelkeun kana dadana. Plek. Harita kene maca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siap perang. Hindu kene. Bacakeun la ilaha illallah. Tempelkeun kana dadana. Harita kene maca 2 kalimat syahadat. Kok bisa kos gitu sih? Kapan syahadat la ilaha illallah anu kaluar ti ahli Allah eta teh kapan sinar teu kadeulekan ku urang mah sinar set tempelkeun ka dieu jadi sinar kan di dieu ku ahli hakikat banyak tempelkeun kana dada sarua jeung disetrum asup ka jero syahadat sok aya jelema bacaan la ilaha illallah ku Haji Pendi tempelkeun kana dadana halateu langsung karung ayam karung doni karung apal kabeh sebab tiupanana tiupan karung ulah sambarangan Masya Allah karing lamun dina nu kukula geus didongengkeun teh di Lampung aya jelema kitu mawa anak maung dibawa ka daerah Banten eta indungna maung jeung seperangkat mau tetep bae neangan anakna di mana bae eta salampung geus eueuh naik kapal nya ka dieu satungtung encan ka pangibat terus bae ta mau sanggeus datang ka Pandeglang nyahoeun nya nu mana anu maung anak maung jeung nu mana nu henteu maung bae nyahoeun atuh ka Gusti Allah di Lampung jelema aya nu mawa anak gajah anakna ditadi ulah-ulah ge ieu resep jasa ka anak gajah karak lahir indungna eueuh paling punyana balik ka dieu ka Pandeglang diteangan ku emana ku bapakna ku seperangkat-perangkatna iring-iringan eta emah gajah jeung seperangkat dulur-dulur gajah neangan anak gajah lamun di Lampung mah kan geus naon ulah sok diganggu bahaya atuh imah dirubuhkeun kan di Lampung mah tuh bahaya bahkan disiksa jelema nu nyokot anak gajah tapi ieu mah jauh kan itu terus bae tapi ka ambe eta ku gajah teh datang ka naon ngaranna pelabuhan tadi itu merak mah di dia Bakauni datang ka Bakauni teu bisa ditahan naik nyana ka kapal datang ka Merak ka ambeun ku gajah blak mana ka ambe ieu horeng di imah ieu buka ayat ternyata malaikat ngambeun kana nu beteungna eueuh dagingan malaikat kan lamun ngambe daging sapi cek malaikat geus ulah dibantuan doana jam ayam negeri diambeun kan ku malaikat teu bisa ngambe malaikat teu ngambeun ieu hawa-hawa mantap itu tarihu pamil soim atiabu min rihil miski eta angin mambu cangkem jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak misik cak malaikat cak Allah cak urang batu bau ambeun malaikat mah beda matak lamun aya kiai teh jambar bau pamarentah aja ieu mah budak yang lagi heran kikian, pan ieu mah kiai pan bau pamarentah, duitna nanti bupati ka ambe. Urang lamun inget kadinya isin diambeun ku malaikat. Sedengkeun malaikat aya bae dikin cakatuh ngambeun urang mata jauh cek malaikat. Aya geus gara salat bae. Geus ka ambe jauh kana ge. Bau apa beda eta budak. Malaikat jauh apa beda segala. Pernah milu meureun nyana musyawarah. Rapat-rapat bae mah ka ambe madak nyahoeun malaikat ieu wali ieu solihin ieu lain tina ambeuna ieu ikhlas ka ambe kan ku malaikat seungit ka ambe ku malaikat teh aduh ambe urang ka ambe sok ambean Haji Pendi suai bau kelekna luar biasa atuh ka ambe teh mah lain ku malaikat bae teh mah ku urang ge ka ambe berarti teh mah bau zahiran wa batinan lah iyalah sok wawasan orang bawa ka ditu supaya orang setik-setik riyadhah
setik-setik kurang napa kurang orang nu ngambahan teh lain anu zahir tetapi anu batin cacak malaikat komo Gusti Allah masyaallah karim isi amat ambe urang Islam datang ke Indonesia dibawa ku para wali Allah bentukna ieu kos urang kos ahli sunnah wal jamaah di luar negeri mah geus dirarobah walaupun negara Islam tapi geus berubah. Urang lamun di Yordania, lamun beja di Turki ku ari geus teu puguh, kitu keneh di Tunisia, kitu keneh di Maroko. Padahal negara Islam tapi geus berubah. Tapi di Indonesia mah masih utuh. Loba kesulitan ndek ngarobah Sunni nu aya di Indonesia. Ye berkat fadl Allah subhanahu wa ta'ala geus berbagai-bagai dirubah-rubah tetapi tetap masih kuat kan baik tinggal sing hade urang nya nungguan maot besi rubah-rubah naudzubillah komo datang ka asup Kristen naudzubillah min zalik wa min zalik ngagelok ka Wahabi ge naudzubillah min zalik wa min zalik. Urang teh keur ngabahas tentang bugot tentang pemerintahan namun teu disetujui ku rakyat atawa pemerintahan anu keur didemo ku rakyat. Maka di tengah-tengah nyaritakeun bugot ki musannif hadzal kitab nyaritakeun tentang ngadirikeun negara, ngadirikeun pemimpin di negara urang mah negara Republik Indonesia demokrasi tetap kudu aya pemimpin presiden ngaran nu alhamdulillah mimiti Bung Karno kemudian Bung Harto mantas Soeharto sakedeung B.J. Habibie tas Habibie teka caritanya na kuar di mana ayana kuletik meureun teu kanyahoan ganti mantas Habibie ku usaha geus ku Gus Dur Megawati kemudian atuh SBY ku ari mah presiden urang ndek kukumaha ge tetep presiden urang eta teh dek pantes dek teu pantes presiden urang adalah Jokowi kudu diakui eta presiden urang dek kukumaha ge atuh dek kumaha deui sakitu ge deres bisa seuri keneh artinya presiden urang eta kajim kukumaha ge presiden urang dirasakan kurang setelah ganti presiden, dolar naik melambung, perekonomian kuari keur ngarayap, perpolitikan urang mun nyaho di jerona bakal sieun ngan lantaran teu nyaraho biasa bae urang nu mantak aya bagus tuh urang bodoh teh. Jadi tenang-tenang bae urang teh ku bodoh padahal di jerona mun dideuleuh ku urang aya naon sih di Indonesia lantaran kok prajurit Amerika turun ku ari aya di Bali kok Cina bercokol di urang kok aya di negara Timur Tengah nu ka urang kok aya sababaraha pemimpin nu asup ka negara urang aya naon di negara Indonesia ieu dek dikumahakeun jeung dek dikawanakeunana urang teu nyaho bodoh ngaranna ku bodoh jadi tenang
kalem-kalem bae urang bodoh teh atuh salat ge bodoh mah tenang bae Allahu akbar kumaha teh kumaha lah mun ditanya Allah mah nyahoeun ieu beres luhur teh jelema kos kitu eta atuh emang bisa ada sakitu atuh kumaha geus teh diutar diatur deui urang papan salat teh mimiti ngatur caina wuduna ieu bener apa henteu cai sah teh dipake wuduna terus make syarat terus make rukun beres wudu kemudian salat make pakaianana nu kumaha di samping jang nutupan aurat adab-adabanana lantaran ieu teh pan dideuleu ku Allah pantes apa henteu sih menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu diperhitungkeun ku urang henteu make lepis los make lepis make kaos hideung pet dikatukangkeun salat Allahu akbar beres geus lah cenah kiai ka Allah mah nyahoan ieu nyaho aing ge naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu beda tuh sia hareup ka Allah ka Allah mah teu kadeuleu ieu kumaha teh sia mah teu kanyahoan ieu ku teh sia mah sakitu ayana tuh kitu bae tapi lamun urang bisa neuleuh make mata hate ngadenge make ceuli hate isin salat model kos kitu teh henteu mateunana adab nu eueuh ieu tak urang teu perti kunaon eta bodoh ku bodoh tenang-tenang bae biasa bae mun teu salat likum-likum beres ngarokok geus teu babacaan teh lah tulis Allah mah nyahoeun nya dalil ngan eta dok Allah mah nyahoeun masalah bodoh jadi tenang geus di akhirat daga atuh nu bodoh ngaranna ge tenang bae kana mah di akhirat kalem bae di akhirat mantep ngeunaheun jadi bodoh al-amila madzhabalah nu bodoh geus teu puguh nyikut atuh teu puguh nyikut kumaha madhabna bae kadang kos urang kos ahli sunnah kadang kos Muhammadiyah kadang kos Persis kadang-kadang kos itu tuh bodoh ngaranna ge atuh ta eta bodoh nu kos kararitu teh nah ieu urang bodoh politik teh nyawana naon jeung dibobodoh wae sakumaha nu kukula dicaritakeun sabenerna teu pas Presiden Jokowi ku ari teh ngan begitu dek diturunkeun lain teu mampu babari jasa nurunkeun presiden teh gampang jasa sebab dipilih ku rakyat diturunkeun ku rakyat ngomong mah kecil babari mah di negara demokrasi mah ada kekuatan terhadap rakyat cuman yang gantina saha jang gantina saha ieu lalu hese teh cakula ge di bulan Rewah di bulan Rajab nyaritakeun jang ganti oh cenah ambalaya kiai sia mah neuleuna sasa urang hartina hese jang ganti teh cokot partai Golkar teh solid lantaran Golkar teh kabagi-bagi lamun naik tu nu ieu ngamuk naik ti nu ieu ngamuk teu solid ngaranna patut teh jadi presiden teu bisa kos kitu sok kudu diterangkeun bae yang jadi dosen sakedeung ieu lah ngaranna eta pararaham aya nu ngomong mana cenah ganti nu jelobak kiai cocok ieu ganti sia mah teu paham politik cokot ku ari di petilu acak-acakan cokot di berbagai partai pada tete kudu boga partai na acak-acakan teh solid boro-boro partai nu lain partainya nana ge acak-acakan teu kumaha bisa ngagantianana tuh aya jelema pinter jasa kuari di luhur aya teu boga partai peot jasa leutik jelema pinter eta keur dipermasalahkeun kuari siapa apa henteu nyanana jadi presiden siapa teu leutik jelema kuru leuwih kuru tibatan Jokowi atuh nu aya ge teu pantes ngomong eta meureun nah kuari dek dirapihan lantaran eueuh nu solid partai berarti kan aya nu main nu jago di Indonesia nu ngacak-ngacak partai geus diperhitungkeun gunyana lamun ieu partai solid engke bakal ngehajar diacak-acak heula gunyana teh sehingga eueuh partai nu solid hese jang ngagantianana kos gitulah seputar negara eta kakarak global encan mun dirinci tek
Wari urang nyaritakeun tokoh ti Golkar ieu ti Golkar ieu patilu di babari nyaritakeun kos itu. Masa pira Indonesia aja jelema mereka hitung tak 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 teh sama. Tuh sama babari. Cuman iyalah keberadaan urang kos kieu hese kasolidanan. Maka wallahu alam tinggal ditunggu 2 bulan deui. Lamun 2 bulan ieu rapi insyaallah lanjut. Mun 2 bulan ieu terapi wallahu a'lam bissawab. Bisa assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Kari keur diurusan ku wae. Sebab naon perekonomianna mungsrut wae. Tailah lamun negara ekonomi teu jalan atau politik ge teu jalan. Ai negara mah moal bangkrut. Degekeun ku Celisya dongengna negara bangkrut moal aya. Nu bangkrut mah politik. Nu bangkrut mah perekonomian. Kembalina politik jeung perekonomi ka rakyat. Negara mah moal bangkrut. Nu mantap moal bangkrut atuh jelema titah malayar pajeg kabeh deuk bangkrut kumaha. Negara mana nu bangkrut eta mah ngomong doang negara bangkrut negara mah negara bangkrut moal aya. Setungtung aya presidenan aya kepala negaraan negara mana bae moal bangkrut tu bangkrut rakyat. Negara mah moal bangkrut ya urang kuari malayar bae duitna ka mana ulah ditanyakeun goblok. Tama kumaha kepala negara, tama kumaha gubernur, kumaha bupati, sia mah mayar bae adapun ka mana-mana kumaha aing goblok meureun sia mah. Ulah ngomong ulah nanya. Ye, pan sia mah kitu amat jadi bupatina ulah nanya pokona mah sia mah mayar bae geus wae ka ditu nama. Ke aing naik ku siap pilih deui bego meureun sia. Ieu si sia teh bego aing kabehan. Seakan-akan seperti kitu negara urang teh. Demokrasi apa lain wallahu a'lam. Pilih aing, mayar pajak sia ka aing. Adapun duit deuk ka mamanana ulah hayang nyaho sia kumaha aing. Ji bupati kieu urang teluh bayu. Teluh mendingan ge kena bureuteu ieu beteungna ieu. Ulah kitu cek yeuna. Ieu udah bener di urang. Je APBD entah gerang sabaraha, kota sabaraha, di gubernuran sabaraha. Ieu teh pan rakyat teh bodoh teu nyahoana naon, ieu ku teu nyahoana naonna tentrem. Teu nyahoana naon ku teu nyahoana naon teh jadi tentrem, bupati ge tenang, kalem, biasa bae nya ge teu isine gak panggih jeung rakyat teh. Bupati salah teh isinin gak panggil jeung rakyat. Bupati bego meureun kamu. Ya tuh rakyat ge bego ieu. Geus ieu mah bego jeung nu bego masalah bararego kabeh. Tah kan seperti kos kitu tah. Ieu cerita nagara kudu aya pamimpinna. Ieu nu dicaritakeun ku urang. Milih pamimpinna kudu make syarat 10. Hiji syaratna jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati teh kudu musliman agama Islam. Nomor kedua mukallafan kudu mukallaf ulah edan ulah budak leutik. Tilu huron kudu merdeka ulah habib. Opat dakaron kudu lalaki ulah cewek. 5 kudu bangsa Koresian eta teh hartina mah nu boga pemikiran nu kuat. Nomor kagenep ka-7 kagenep adlan kudu nu adil boga pertimbangan secara syar'i. Nomor ka-8 nomor ka-7 mujtahidan kudu anu mantap ijtihadna otakna brilian. Nomor ka-8 sujaan gagah jadi pemimpin mah. Ketika aya nu neko-neko nyana dihareup kan gagah ngaran. Urang jadi boga pemimpin 10 ya pleter resep. Nomor ka-9 zaroyin nu ngabogaan pemikiran anu istimewa cemerlang. Lantaran ieu teh negara. Di jero negara luar biasa jelema teh lobana. Berbagai-bagai keayaan kehidupan manusia nu aya di negara. Tah kalangan elit, kalangan setengah elit, kalangan anu non elit, rakyat jelata. Ieu kan beda-beda. Eta teh kapan di bawah naungan presiden.
carana kumaha jangan majukeun kelas elit, carana kumaha jangan majukeun kelas tengah elit, kumaha jangan majukeun rakyat. Eta teh kudu boga pemikiran anu cemerlang zaroin. Wasamin jeung kudu boga dedengean urang torek. Boga presiden torek hese. Abasorin jeung boga deudeuleuan, wanutkeun jeung boga ucapan bisa ngomong, etalah syarat jadi pamimpin. Sahna jadi pamimpin teh nomor kahiji bil bayati di bayat. Ya ne bayatu ahlil hili wal aqdi minal ulama'i war ru'asai wa wujuhin nas. Dipilih jadi pamimpin teh. Dumilihna ahlul hilli wal aqdi, ulama-ulama, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat nu milihna. Jangan maju ke negara, berarti nu kudu boga wawasan kaharep dek dikumahakeun ieu negara. Ulah ini peot dituntun. Aki-aki gagah, nya aya aki gagah emang. Pen ini peot aki-aki gagah. Aki-aki titah milih nu buta, titah milih dan lain sebagainya nu gering, teu nya teu boga wawasan. Ulama nda titah milih teh. Jeung ulamana lain ulama Golkar. Ulama bangsa disugak sogok. Ieu mah ulama nu boga wawasan kaharep, ieu nu milih teh. Jang supaya engke nagara dek dikamanakeun dek dikumahakeun. Pemimpin-pemimpin kitu kene tokoh-tokoh masyarakat hasilna karak engke saha anu terpilih jadilah presiden. Di beat dipilih ku urang kabehan. Nomor kedua jadi pemimpin teh bistikhlafil imami. Ku dijadikan khalifah ku seorang imam, seorang presiden ngajadikan khalifah lantaran nyana geus kolot, daya pikir geus kurang, nyana nyiapkeun jang pamimpinan nu geus digodog ku nyana, geus dipersiapkeun jang mimpin negara, dikamasankeun ka para tokoh, tanya tentang politik, tanya tentang ekonomi jeung budaya. Coba ge nyana geus mempersiapkeun ieu lah tokohna, saksian ku para tokoh di urang memeureun di parlemen, nah ieu lah kula dipersiapkeun. Maka saat ieu kula ngalimpahkeun kewalagan kula, wah naon kitu ngaranna, jabatan kula terhadap seseorang nu ku kula dipercaya, ieu lah makanya mundur ieu naik, atawa nyana wasiat mun kula paeh ulah kasasaha jabatan teh ieu bae sipulan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an nyana geus wasiat kula maot pemimpin ulah sasaha deui, ieulah Umar bin Khattab. Geus ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq maot geus teh kudu hese deui, langsung Sayyidina Umar naik. Nomor kedua, nomor katilu ieu nu kurang keur dibahas. Wa bistilahi jami suruti, sah jadi presiden bistilahi jami surut ku ngalindih kana sakabeh pirang-pirang persyaratan, syarat nu 10 aya di Kizaid. Sementara presiden nu aya kurang ngalaksanakeun persyaratan atau kurang persyaratan tinu 10. Andai kata presiden terpilih teh jelema nama muslim, jelema nama mukallaf, jelema nama merdeka, jelema nama lalaki, ngan ternyata tina 10 ternyata ra'yuna nu kurang cemerlang. Ketika ditanya tentang bagaimana perekonomian di negara urang, nyana teu ngabogaan wawasan, jangan majukan perekonomian di negara eta. Sementara aya batur nu hebat,
batur nu hebat Khalid misalna anu nyana siap untuk mengatur tentang perekonomian jeung perpolitikan dibandingkan nu terpilih jeung nu ieu hebatan nu ieu nyana ngayakeun kukumpulan mun di urang mah eta demonstrasi teh melalui kekuatan rakyat nu jadi ujung tombakna adalah mahasiswa untuk digulingkan presiden terpilih lantaran geus mempersiapkeun calon presiden nu leuwih hebat istilah ngaran ulah digulingkeun mah digulingkeun tapi calon presidennya can aya engke keberantakan negara menang negara teh anu mantak teu meunang dipimpin ku budak leutik lantaran budak leutik mah teu bisa mempersatukeun bangsa boro-boro jang batur pugunyana ge encan bisa ngisang-ngisang acan budak leutik teu meunang mimpin negara nomor kadua cewek wanita teu meunang mimpin negara lantaran lamun dipimpin ku awewe pan bisa dengan menyeng doang menyeng teh ceriknya nama boro-boro ku rakyat boro-boro desakan-desakan manusia kakarakti salakina bae nya geus bisa ngajawab salakina marah aju bae manyun bae henteu memecahkan permasalahan awewe mah cerik ngaguling brek beres sakitu doang manya nu kos kitu deuk mimpin negara deuk kumaha lakona karakter wanita nu mantak teh karakter wanita mah kos kitu nu mantak teu meunang jadi pamimpin acak-acakan negara ketika negara orang dipimpin ku Megawati orang mah bodoh teh nyahoana naon padahal nu coplok ieu sabaraha pulau aset negara nu coplok sabaraha lantaran urang mah bodoh biasa-biasa bae kalem-kalem bae mun urang menelusuri ka jerona masyaallah aset negara sabaraha anu acak-acakan jeung nu beak pulau sabaraha nu dijual urang mah teu nyaho lantaran bodoh kos kieu lah eta lah wanita lamun urang nyaritakeun tentang keberadaan negara urang dipimpin ku Soeharto mah biasa bae hutang bisa ditutup dipimpin ku Bung Karno mah komo maju negara teh rarasaan urang mah teu maju padahal maju komo dipimpin ku Belanda baleuwih maju lamun urang nyaritakeun kemajuan negara Indonesia dipimpin ku Belanda jeung ku negara urang ku urang masing-masing kemajuan ku Belanda aya jalan kereta nang Belanda nang urang mana jalan nembus Rodi kerja Rodi baheula oh jalan provinsi nang Belanda nang urang mana malah kuari mah dijualan nang urang mah ayo coba tah aya bendungan 12 pintu 12 sadane nang Belanda nu di Bandung itu bendungan nang Belanda kabeh ieu teh aset-aset nu aya nu di urang nu digunakeun urang nang Belanda nu urang nang urang mana baheula Belanda nyieun jalan kereta Belanda nyieun jalan Belanda nyieun irigasi Belanda nyieun berbagai kitu jembatan-jembatan eueuh anu songhek saeutik negara urang sugan gunung songhek henteu sugan hutan songhek henteu kuari urang geus naon nu dibangunkeun gunung Sararohek kuari gunung sohek hutan sohek laut sohek bari can aya ieu mana bebeunanganana ieu keur carita perbandingan berarti kemajuan dipimpin ku Belanda mata geunaheun keneh di zaman Belanda daripada di zaman urang kuari lamun deuk caritakeun maju bebeunangan urang mana nyieun jalan kuari dari anyer penarukan nang Belanda di hasil urang mana hasil urang ayo coba jalan nu belah ditu aya deuk dijual nu belah ditu aya jalan geus dijual digantikan kuari urut jalan urut irigasi kuari jadi pabrik lain kegedean jalan lain nambahan jalan malah jadi pabrik sabaraha jalan nu leungit nu dipake pabrik ai pabrik jang kepentingan saha kepentingan rakyat sejenak jang itu ai jalan mah terus ka anak incu anyar penarukan eta teh jalan teh di zaman Belanda datang ke bapak kolot urang bapak urang datang ke urang bisa merasakan jalan kereta Jakarta Surabaya nang Belanda urang bisa ngarasakeun kuari hasil urang mana urang lamun keur carita perbandingan ji oge nya kieu maning bikeun di ka Belanda tangkorak sia
lagi orang merdeka hayang kan iya sih kemerdekaan tuh mampu orang deh. Nah orang mah sararohek tuh lamun orang nyaritakeun tentang perjuangan bapak kolot orang baheula muringkat bulu orang Bung Karno bapak kolot orang ditahan disiksa diseret eta teh memperjuangkan bangsa jeung negara hayang hengkang Belanda ti negara urang 3 abad setengah ngajajah urang supaya leuit jana urang teh terus berjuang saya aya babur runcing golok geus lain golok seukeut golok tarang hau maka berjuang di negara urang teh demi bangsa jeung negara supaya anak urang geus urang kos kieu supaya anak urang kan kitu ngaromongna ge anak incu urang supaya ngeunaheun nyana memperjuangkan coba ya ketika Bung Karno tangkap ku Belanda jeung Ki Ahmad bawa ke digu langsung diasupkeun ke penjara sapoe 2 poe 3 poe paneta di penjara teh mah Belanda mah lain maksud menjarakeun dek dibunuh dengan tidak diberi makan dan minum 3 poe geus leuleus ngomongkan Bung Karno ke Ki Ahmad Kiai rasanya kita mati ini di sini tidak usah ngomong begitu cek Ki Ahmad mati urusan Allah tidak mati kalau nyawa kita masih ada di badan kita tidak mati aduh bisa ada Ki Ahmad nggak usah takut ada Allah Bung Karno Allah itu benar ada tetapi kita tetap kalau tidak makan dan minum mati pertolongan Allah akan datang tenang Ceki Ahmad innallaha ma'ana kaopat poe geus kicep doa atuh teu dahar teu nginum pan kicep Kiai saatnya kita mati kan tidak Ceki Ahmad tetap hidup kita hidup bagaimana enggak makan enggak minum Belanda datang ke jero dibuka lawang blok seserian sekarang kau mati di dalam penjara sekarang kau tidak akan bisa melanjutkan hidup geus teu bisa nanaon kieu seserian Belanda digebrukeun deui lawang di jero geus kararieu bae Ceki Ahmad Bung Karno pertolongan Allah akan datang ketika kita sudah tidak berdaya. Kita sekarang sudah tidak berdaya cek Bung Karno. Mana pertolongan Allah? Itu kamu masih bisa ngomong, itu daya kamu. Oh iya ya. Baheula bae eta memperjuangkan negara datang ke kitu coba. Kalau masih bisa ngomong berarti masih ada daya dan kekuatan. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, baru pertolongan Allah datang.